Buddha Fembut dapur seni jeung budaya. Tapsen Buddha Fembut budaya urang sadaya. Tapsen Buddha Fembut sentra budaya nu nyata. Tapsen Buddha Fembut seni Sunda tetep jaya. Dari Putra Pusaka Wangi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi alhamdulillah kuatkan sareng di mana-mana sadayana dina sakieu biasa ayo ngumpul pada Allah subhanahu. Mugi aya di jaya sehat walafiat. Atau kita pamitan disebut atas nama ini di sini anu kahiji pamitan pada matur nuwun ka Wandarsa di kami dinas pariwisata khususnya Bapak Irwan, Bapak Deru, Bapak Heru, mana mantan aparatus masyarakat ruang fokus kamu ngagelarkeun khususnya seni yang disebatkeun di Sumedang nyata aya dibatin seni video, oke disebatkeun seni bangkreng. Nah, jadi data berkaitan nama eta kene aya dibatkeun terbang. Sadacan pagelaran palitan syukuri teh bade melakukan sakedik sajarahna seni geubyung. Seni geubyung kapungkur menuju zaman para wali sekitar dina abad kagenep dugikeun ka 15. Nah, pamitan kira langkung 8 abad gitu ya. 8 abad teh 800 tahun para wali nyebarkeun agama Islam khususnya di Tatar Sunda nyaeta ngalangkungan alat seni anu disebarkeun geubyung. Tepatna di Cirebon di Tatar Sunda teras langsung ke Sumedang. Nah di Sumedang teh masalah strategi. Nu kahiji aya 4 tempat Kidul, Kulon, Kaler Wetan teh diisi. Di paling kulon eta disebutkeun seni geubyung teh. Paling Kaler Buah Dua aya disebutkeun Getuk Tilu. Daerah Dharma Raja eta aya Nayuban. Teras deui kali yang paling kidulna Rancakawan Tarawangsa. Terkecuali Tarawangsa antawis Gebilu, Nayuban, Getuk Tilu, alatna abdi sami anu benten Tarawangsa. Sakawana Tarawangsa teh eta kaduit kamumitna nyaeta Kanjeng Pangeran Kesan Ulun walau alamnya gitu menurutkeun sajarah. Kasih beuring ngajuruskeun kana geubyung. Geubyung ngandungan hartos dibagi 2 kata gem. Gem hartosna agama, keyakinan. Biu hartosna kabiruyungan, biu kabiruyungan. Secara kata lain panginten buyungan teh nyaeta kasejahteraan. Nah jadi dina intina mah lamun jalmi terus gaduh agama kadituna bakal aya keberuntungan, aya kabiruyungan, aya kesejahteraan terkait dengan agama kepercayaan gitu. Sadarana mungkin sejarah oke. Agama teh kabungkus sadasana aya Islam teh aya Hindu. Kasasarabat mah bagi naon aya kasta-kasta tah ari Islam teh mengenal eta gitu. Yang teu ditarima ku masyarakat secara umum mung anu ngabedakeun eta mung hiji amal perbuatan manusia. Ulih deui kana pokok. Kan disebutkeun geubyung kawitna di tepatna di daerah Tanjung Kerta. Alatna teh Bapak kabungkur teh sapertos kieu numutkeun sajarah. Nu kahiji mung aya nu disebutkeun sapertos rebana terbang. Tah ieu alatna apa? Biasana opatnya mah aya 3. Teras gendampanya aya goong, X-ray, teras disebutkeun Getuk Tilu. Mun aya mah penerus kapungkur mah saona wilahan ge pung tilu. Ayeuna mah reubuk sabari di wilahan penerus. Tah eta nu inti naik aya nama pangintennya ku aya ajaman parantos ditabihan aya saron hiji, saron 2, kadituna aya bonang sareng sajabina aya nama parantos repot. Tah anu pokok anu mutlak nama eta. Intina panginten dina sasaran seni geubyung ieu upami kusip kuring didargeun pajak lebar Pak sabuku intina mah eta panginten. Sakitu anu kapihatur oge dina dieu panginten kaugan waktos lagu ieu mung sabaraha lagu pamit lepat mah aya 4 lagu. Anu kahiji mangrupakeun hiji dibuka nyaeta dina laguna Kembang Gaduh,
dilanjutkan karena awi ngaramat teras dia boy tempatnya nah sarang sasangean atau nabi tumila cenah gitu nya atau umpami pasien waktu sopanginan badai dibikin kesotan oke mangga pome ya waktos sakitu rupi nama ngedina jeda-jeda lagu pokoknya waktu musul beri di pedar deui sareng sarejeuna mangga nyangakeun pagelaranana oge lagu-laguna. Moji syukur
Kanggo selajengna oge tadi aya sekalian anu kadua ya. Bahwa kawis musik nama talenti para tos dia dari tadi kawis aya kalangkung dia kawis itu biung atau di terbang atau di bagreng teh sok diwuwuh juru kawis sareng penari eta identik teh gitu. Jadi bagreng aya terbang aya rongeng bahasa kiratana gitu seperti itu. Tapangeun anu namina aya penari dina saat ieu urang entoskeun gitu nya. Nah, kersa makanya kasalah sawiosna sok nari gitu nya ulah alim gitu nari dina lagu awi ngaraman tabukosna anu klasik teh sapertos kieu gitu makanya dina laguna awi ngarapan
boy. Ini pernah nyuk. Alah, capek geningan, capek. Alah. Ya. Ya boy ki ah.
Aya hiji lagu dari lagu dari eta anu disebutkeun eta nama apa cenah? Oh. Tumila. Disebutkeun siap. Ah eta Cisangean. Tumila di Oh Bapak kami pada tahu mangga sudah tahu Bapak kami mananya ambil panggil sudah tahu kok kita kami makanya lagi saya siap ayo gampang di sofa sambil kenalkan hari sama Bapak kami Bang Bang laguna Cisangean kata Nabi Tumila yuk wajib bener mungkin kita pada kali dulu mau maksud di Mayang Sunda berdasar pangan ya baiklah yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sini masih ada dari Rasul Dewan juga terakhir yang kita saksikan tadi adalah dari kesenian Bangreng. Bangreng itu adalah terbang dan dengan rombel. Alhamdulillah pamungkas ditutup kesenian ritual sebelumnya hari ini dengan kesenian dari Bangreng. Alhamdulillah tadi adalah suatu bentuk seni tradisional the legend barangkali ya kan ya atau bisa disebut buhun ya atau nuhun pisan kan para biasa acara. Ya baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu serta diri sekalian yang telah menyaksikan kegiatan pada hari ini yaitu seni virtual dari Wisma Kota Bandung. Sebelumnya kami mohon maaf kepada yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pihak yang sudah membantu acara ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, panitia kru dan lain sebagainya, seniman-seniman Kota Bandung. Tentunya kita akan kembali lagi, ketemu lagi di acara pentas seni budaya virtual yang selanjutnya. Saya Kori Yosef Iskandar, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga pes milik Sunda. Dapur seni